Happy wedding buat Risa sama Kang Heri. Happy wedding buat Risa dan Kang Heri, sahabat kecil aku. Sakinah mawaddah barakallah. Happy wedding buat Risa sama Kang Heri. Doanya semoga menjadi keluarga samawa, sakinah mawaddah dan warahmah. Aya anu sasaeus kakana aletan cenah. Ngalangkungan prosesi upacara adat bapak calon pengantin tawisnya akan neme sumping ke orang negara kurang mipit kudu amit ngalah kudu bebek eta sangkan aya. Ngamat nyatang pinang biji tawis Kang Heri sakeluarga serpisan kasayang. Hujanan pandang bakalangan kawisan sumping awas
jana belah mana eta teh lu nyengkok. Alhamdulillah. Wirehna dina dangat ieu Mamang saparakat jasa ngiring binga keluarga besar Bapak Uus miwah Ibu Entin. Heuh ke ieu teh asa ke asa kararagok tuman teu make sorban. Malu menang semali sorban we teh ieu cuk. Heeh. Teuing da jadi laku nu bebeja eta. Mudah-mudahan ke itu naon dicenanya. Asa-asa ke asa-asa kabawa teuing ke persyaratan asal teu kabawa da rusuh nyata ke iya dekat kumaha itu nya. Allah wadak anu inung budak kabawa euy. Untungan di goreng tuh gening goreng tuh kamu foto tinggalin untung Pak Hajat anu kieu Pak Hajat abdi mah iya belum mana diatur cenanya iya Allah ya Robi itu gua astagfirullahaladzim ya Allah Gusti ya Allah ya Robi aina ada Allah ya Robi Indonesia manusia di kuku bukai aduh aing teu butuh nu kitu nama cangkang nama aing teu butuh alhamdulillah kumaha teuing bagja teman mulia teman anak haturan rawuh di anti di kamari di langlangan kasimpangan asa langit pating karating di bumi pating kulisi melanti lahir bari muji syukur kanu Maha Agung kedana alhamdulillah bari muji syukur kanu Maha Agung kedana alhamdulillah raja tumar raja dina sanubari dina hati anu eling dina rasa nurmasa dina iman dina Islam Muhammad ya Rasulullah. Nagaur menangun haturan bagia sumping cikur jangkung tamurahan haturan mangga orang lengah napalid itu hawatos ibu serang apa kali sineng parantos nganti mangga tapi orang sasarangan ngabujeng kepala itu
dipegang ku palih kiwa, ditek ku palih tangan, bari ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kitu aya ibu anu nyepeng bunga. Kasepna majeng salit. Kang Heri narada majeng salit. Bismillah. Bismillah. Salam ka ibu sareng ka apa? Salam ka ibu ka apa? Ibu sareng ibu silaturahmi haturan. Mohon dihapit. Mangga Kesana calon panggil-panggil hari dia sesuai dengan ijazah, sesuai sarung akte kelahiran bahwa Kotor tua, kotor. begitu langsung terus dengan kencangnya runtuyan acara dina dinten ieu dikawin anu kahiji kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa wa'ada ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Geuning puji anu sampurna urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Azza wa Jalla atas irodat miwah inayah mantena dina dinten ieu dina enjing ieu. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ditepangkeun kalayan insyaallah aya dina ridho anjeunna. Shalawat salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan Allah. Geuning puji anu sampurna urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Azza wa Jalla atas irodat miwah inayah mantena dina dinten ieu dina enjing ieu. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ditepangkeun kalayan insyaallah aya dina ridho anjeunna. Shalawat salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan Allah. Alhamdulillah Risa Febriani kahiji bagian Alhamdulillah Heri Diana gitu ya bapaknya karena untuk kegiatan bersama-sama nggak usah ada segan istighfar dulu. Allahul wa sadaqa rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila wa warzuqna wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'mah dengan dia dengan bangsa-bangsa kursi itu berhormat Bapak Ibu hadirin bersama hadir khusus Pak Sekas Tahoyong Saha Haji Modera dan biasanya juga pas ini pas capek deh terus Dirjen Cianjur sampai 2 Februari soal 8 terus
calon pengantin ese anu wastana Neng Risa Febriani Pak Ade Miftahudin ini anu kalimana rukun nikah ijab sareng kubul ijab carusan Bapak Wali nikahkeun putri langkung kesaeun pengantin mah kudu kitu nya alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Heri Diana Bapak dikasih putra tegas Bapak anu namina Risa Febriani kahidep kasuka hidup duaan kalayan mas kawin kumang rupi alat sholat dibayar kontan Suka Sami suka kalayan mas kawin ku seperangkat alat sholat dibayar kontan. Bina Sufina Maulana Muhammad Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sabbi Rasulillah ya amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa tatajalul hadna idza satasala. Na'amtu sana wa taqabbal wa tarhamna lana kunna Allahumma hasibna qasidan bi rahmatika ya arhamar rabbana taqabbal minna dan dia sejak bayar mas kawin dipungut kening mengurupi perangkat sholat dibayar kontan saharido lillahi ta'ala ngampi dari mas kawin ku mangrupi perangkat alat sholat dibayar tunai alhamdulillah Rabbil alamin. Salam. Alhamdulillah. Iya. Jok kamu neng. Dipoto. Tos. 1, 2, 3. Terus rambut deh. Kamu dua dampak panangan ini. Mama si miliki sesetang ngurus abdi dikandung 8 bulan lamina gitu namu gia dinadangnya dia abdi mama nuhun gendok sareng restu tidak itu namu gia dan namu gia mama biasa ngapunten ke abdi dua pangdoa mama buku abdi kapun di payunan mama pada ngabangun rumah tangga mudah Ujung ulah ke gunung mujak das koregaskeun bu pangampunten karugenteun urang Allah mawa ngahampura sehingga eta umatna mawa sehingga can meunang hidup tebak pangatos ngalih ka apana masing-masing atas bilang dosa apa kantos ngasekeun ka apa mau dipilaran ku apa sok walang kang mau dicarang ku apa titipan Gusti yang widi cang-cang cahaya bulan kasir cang keneh rasaan Bapak apa gelis berat anak kita bijurung restuna indung dijajab doa bongkor dahar sudah sare apa bohong apa ridho kade kasir amanat apa jeung mamah kehidup di mana rumah tangga pangget berat didoakeun ku apa atos dirangkul
Hidung Rahayu Bapak tangga anak mama teh gelis moal disaha-saha moal dijieun minantu rek dijieun anak mama pituin ngan ngalih tos eta mah kapan rumahku beserangan sing bisa ngimpukeun impukan asih sing bisa ngantukeun rasa kasono. Mudah-mudahan apa jeung mama sanajan dijauh tapi doa mar ayam kerja kalian hirup rumah tangganya gitu dapat tuh diharayan nggak disawer deh gitu di sana jangan tuh disawer oke itu jantan wagelan patar suna saparantos na akad pertikahan sok disawer papatah di panyaweran tidak sabarha persen sabarha 100 itu bohong-bohongan Kang Heri kudu tiasa ngabuktaskeun Neng Ica ari Neng Ica kudu kumaha Neng Ica Neng Ica pangnyepengkeun atakna tak cepeng 2.000% tadi cobi pangesunkeun taarna Neng Ica ayeuna heula tahan we heula dan foto lagi kudu ceritnya lantaran takkan terjadi lagi kejadian seperti ini nya nyari bismillahirrahmanirrahim tahan Kang Roni tahan keun we sok di Kang Heri no ieu tah kitu hek di luhur tungkup tangkarakeun pan tong lesot sami ngacan beres sawer datos halal ieu nama titel tos gentos Kang Heri naon titel nya nungang titip ngagen suami sejati tok nyumput artos keur ka pamajikan mi HP amangka ulah salingkuh ulah salingkuh ulah cara daya artos keur ka pamajikan disebut lagi suami kajen ku si Neng Ica patatang koteteng neangan isuk neangan kaos kaki butut padahal keur naon nya da aya artetna takabur loba contoh dina TV nu 10 tahun 8 tahun gara artos anu halal we sanos salib nu penting mahi sabalikna Neng Ica ulah ngakieun ka Kang syukur kana Maha Agung kedah alhamdulillah puji syukur kana Maha Agung kidul ti kulon ti wetan anu penting halal jeung barokah keur maranehna tah kitu anak deui tos seep nyanak deui seep di dieu nyanak aya kene di boy oh tah aya cekap itu nya awas 2,5 atuh 2,5 heula ibu itu Pak demi ka 3 nya Pak oh 2 sabarapan 3 stop orang suku ketiga suku ketiga suku ketiga ya suku orang ketiga aduh suku ketiga iya dorong pipi ketiga dorong pipi suku ketiga ya ayam makan sehari dibakar sunut amarah Kang Heri keur amuk-amukan
ayah bubuk taus ditantungkan, dipegang berdua harupatna ditantungkan guys, kasih tiup pura-pura iya tak gitu sok ayo lap ulah lepas tangan angkat deui lalaunan lalap kena lap angkat deui lap deui ucap iya angkat terus tinggalin angkat iya sifat kita sarupakeun secara simbolis kurang piteskeun sapatok dipatahkan berdua buang jauh-jauh lempar ke belakang ulah ngadegetan sifat kita sarupakeun ulah cara rauh lah dilajeng Kang Heri hari kana nauk mupuskeun ngabucatkeun siapa puskeun ieu telurna Bapak Uus di kantong inya Bapak Uus ngagaduhan yang icat seperti nangit no berang melang penting banget sok Kang Heri calik kaos kika kaki ya dibuka Kang Heri lawan awewe ke kaprak-kaprak urang kudu kumaha ngabahaya urang acinganana disengledkeun iya jika bebodongan padanya harap habisna rumah tangga pulang kerja kieu tong luhur teuing iya pegang pundak iya pegang kaki pandang saling memandang digeol-geol nih bikin greget Kang Heri lamun Kang Heri geus gregetkeun ka handap pasti itu pupusnya apa tapi bikin greget Kang Heri saing acan gregetan Kang Heri tau ka didedetkeun tau ka dipacakeun calik deh calik kadeu selahan Kang Heri linu oge cenah digiligan nyampuangan di caowe ulah jiga nyesahan sok beli caina caihaneut terus eta kudu siap jadi geus beres mepeskeun teh kumah kameh ulah diajar jorok sok ulah cara mandu apa naha ulah kuntis sok tingaleun ayeuna bawa mah tungtung samping eta prea deui ku saprek sajewak-jewak tewak-tewak ngirakeun deui sapatuna Kang Heri mah cici we lalaun begidi ya linu modeunnya hari kitu teh itu orang mepeskeun teh orang latihan iki keluhur diheuraskeun Kang Heri dua ka handap dua setengah eta jual heuras atuh Kang Heri mah luhur ka handap dua setengah di tengah lantaran kan ieu mah aya bujuran kudu kurang goyangkeun goyang angkat keceret latihan eta mah dua setengah di goyang paling kadieu mayut kadieu acungkeun ka luhur acungkeun eta na ka luhur iki panangan ari kumaha ari pokna teh alhamdulillah karesep abdi muluna salamet naon dikaresep teh muluna salamet eta pada dicecepeng geus huluna mungkin maya hulunya orang wah oyos kan maka tante mah along di lama podasar saya deh pengintennya bapak saya deh sakit nu kapi hatur kasep hapunten anu pilih aya mangga jasa kabujeng ka pelaminan bapak gini ya satu dua
Tamu undang Awas abang. terus masih doa sang res. Kangen, kangen pamugat, mana Ica? Dari mana we gitu? Itulah.